Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun hanca kitab Ihya Ulumuddin halaman 43 jilid hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Kila mu'allif hadal kitab Ihya Ulumuddin wa khususan Imam Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Padilatu ta'limi ari ieu eta mertelakeun pirang-pirang padilahna atau kautamana ngawurukeun. Amal ayat tu adapun pirang-pirang ayat qauluhu azza wa jalla eta dauhan Gusti Allah azza wa jalla. Waliyang duru qaumahum ida roja'u ilaihim la'allahum yahdurun. Waliyung diru sareng kudu nyingseunnan Thaifah qaumahum ka pirang-pirang kaumna itu Thaifah ida roja'u di mana-mana geus baralik Thaifah ilaihim ka itu kaum la'allahum supaya itu kaum teh yahduruna eta sieun itu kaum. Wal muradu sareng ari anu dimaksud huwa ari itu al muradu eta ta'limu ngawurukeun wal irsadu sareng nuduhkeun. Wa qauluhu ta'ala dauhan sareng dauhan Gusti Allah azza wa jalla. Wa id akhoda yakinnya tadi wa id dina nalika akhoda geus nyandak saullah Gusti Allah misaqal ladzina kana janjina ladzina jalma-jalma utu anu geus dibere ieu ladina alkitab kana pirang-pirang kitab liyubayyina kudu ngajelaskeun hukana ieu sanyana anjeun kudu ngajelaskeun sanyana anjeun hukana ieu kitab linasi pikeun manusa. Walayak tumu sareng ulah nyumputkeun aranjeun hukana ieu kitab wa huwa sareng ari ieu yubayyinu penjelasan ijabun eta teh ngawajibkeun li ta'limi ka jalma anu ngawurukeun. Wa qauluhu ta'ala dauhan Gusti Allah ta'ala wa id dina nalika ahoda geus wa qauluhu ta'ala sareng dauhan Gusti Allah ta'ala wa inna fariqam minhum liyaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa in fariqon sareng sagolongan minhum ti itu golongan Yahudi liyaktumuna nyumputkeun itu fariqo al haqqa kana hak wa hum sareng ari itu fariqoh teh eta ya'lamuna nyaho itu fariqoh wa sareng ari itu liya ta'alamu qauluhu ta'ala tahrimun eta teh ngaharamkeun lil kitmani kana nyumputkeun ilmu. Kama sapertikeun keterangan qala ngadawuh Gusti Allah ta'ala fi syahadati dina ngajadikeun kasaksianana. Waman sareng ari sahajal mayaktum anu nyumputkeun si iman hakana itu syahadat bainahu karna sanyana si iman asimun eta teh nu dosa naon qalbu hatina si iman. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ata teu mere saullah Gusti Allah aliman ka jalma nu berilmu ilman kana ilmu ila wa akhoda kajaba nyandak alaihi ka itu si alim minal misaki tina perjanjian makana perkara akhoda anu geus nyandak Allah ala nabiyina ka nabi urang sadaya ayubayyinu kudu ngajelaskeun itu nabi lina hukana eta ilmu linasi ka manusa walayak tumu sareng ulah nyumputkeun itu nabi hukana eta ilmu. Wa qala sareng ngadawuh Gusti Allah ta'ala waman sareng teu aya waman ahsanu qaulan mimma da'a ilallahi wa amilu sholihan. Waman ahsanu sareng teu aya jalma nu leuwih sae naon qaulan qaulna mimman timanan jalma da anu ngajak si iman ilallahi ka Gusti Allah. Wa amilu sareng beramal si iman teh amila sholihan kana amal soleh. Qauluhu ta'ala sareng dawan Gusti Allah ta'ala ulu kudu ngajak anjeun ila sabili rabbika kana jalan menuju pangeran anjeun bil hikmati ku make
hikmah bijaksana wal mau'idoh sareng mere pitutur mau'idoh til hasanah pitutur anu alus. Waqala sareng ngadawuh Gusti Allah taala wa yu'allimu sareng ngawurukeun Kanjeng Nabi hum ka itu nabiyina alkitab kana Quran wal hikmata sareng kana hadis. Wa amal ahbaru sareng anapun ari pirang-pirang hadis qauluhu eta teh dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama bahasa samang-samang sangutus Kanjeng Nabi Muad radhiyallahu anhu ilal Yaman ka Yaman. Li anal yahdi yakin ari nuduhkeun insyaallah Gusti Allah bika ku sabab anjeun rojulan ka hiji lalaki wahidan nusaiji khairun eta teh leuwih alus laka pikeun anjeun mina dunya ti manan alam dunya wa masareng perkara pihi anu tetep di nu aya di dunya. Qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sahajal mata alam anu ngaji si iman baban kana sabab minal ilmi tina ilmu yu alima pikeun ngawurukeun si iman anasa ka manusia teh uti tah bakal dibere si iman sawaba sab'ina kana ganjaran 70 naonana sidikon jalma anu bener jujur. Waqala sareng ngadawuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam man ari sahajal ma'aliman nu apal si iman wa amila sareng ngamalkeun si iman wa alama sareng ngawurukeun si iman padalika mangkari si iman teh eta yad bakal digero si iman aziman kana nu agung pimalakuti samawati di pirang-pirang kerajaan pirang-pirang langit. Waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idakal di mana-mana kabuktian naon yaumul kiamati poean kiamat yaqulu ngadawuh insyaallah Gusti Allah taala subhanahu wa taala lil abidina ka jalma nu ahli ibadah wal mujahidina sareng ka mujahid keur berjuang kabeh udhulu kudu arasu paranjeun kabeh al jannata ka surga payaqulu tuluy ngadawuh nyaurkeun ulama bipadli ilmina kalawan kautamaan ilmuna urang sadaya tak budu kudu ibadah itu abidin wajahidu sareng kudu berjuang itu abidin payaqulu mangka ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah azza wa jalla antum ari anjeun kabeh ulama ing dia teh disandingan kami kabadi malaikati sapertikeun sawarehna pirang-pirang malaikat kami ispa'u kudu menta tulung aranjeun tuspa'u tahnya pa ispa'u kudu menta tulung aranjeun tuspa'u tah bakal ditulungan aranjeun payaspauna tah mere sapaat itu ulama sumayad huluna tuluy asuk itu ulama al jannata ka surga wahada sareng ari ieu payaspauna inna mayakuna pastina bukti ieu hadate bil ilmi ku ilmu al mutaadi anu ngaliwat bi ta'limi ku sabab diurukeun la ilmi lain ku ilmu alazimi anu tumetep ala di anu la ya ta'ada anu teu ngaliwatan naon bihi ieu ilmu. Waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla la yantazi'u eta teu nyabut Allah al ilma kana ilmu intizaan kalawan nyabut sanyana minan nasi ti manusia bada ayu kia dina sabada yen maparinkeun Allahum ka itu nas iyahu kana eta ilmu walakin akan tetapi yadhabu ngaleungitkeun ilmu bidahabil ulama iku sabab leungitna atau marawatna para pirang-pirang ulama. Fakulama dahaba pastina leungit saaliman jalma nu berilmu dahaba tah leungit bima kalawan perkara mawatea ma'ahu sarta itu alim minal ilminya tina ilmu hatta idalam yabko sehingga di mana-mana teu nyesa ila ru'usahu kajaba pirang-pirang pamimpin juhalan anu bodoh inna su'ilu pastina ditanya itu ru'us atuk tah matwakeun itu ru'us bigoiri ilmin kalawan tanpa ilmu payadoluna tuluy sasar itu ru'us wayudilluna sareng nyasarkeun itu ru'us
Qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari saha jalma alimanu apal si iman ilman kana ilmu pakat tamam tah kudu nyampurnakeun si iman hukana eta ilmu al jamaah tatah bakal ngadalian huka si iman saullah Gusti Allah yaumal kiamati dina poean kiamah bil lizamin ku kadali minan nari tina seuneu. Waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmal atiyatu wa nikmal hidayatu. Nikmal atiyatu duh pohara alusna non al atiyatu paparin wa nikmal sareng duh pohara alusna non al hadiyatu petunjuk. Kalimatul hikmatu ari kalimah hikmah teh eta tasma'u ngupingkeun anjeun hakana ieu kalimatul hikmah patut wa tuluy di tilepkeun alaiha kana ieu kalimatul hikmah sumatah milu tuluy mawa anjeun hakana ieu kalimah ila akhin ka dulur laka milik anjeun muslimin anu muslim alimi anu ngawurukeun anjeun huka ieu akhi ya hakana ieu kalimah tak dulu tah ngabandingan ieu kalimah ibadah tasanatin kana ibadah sataun. Waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adunya ari dunya teh malunatun eta teh anu dilaknat kabeh. Malunun tegasna anu dilaknat naon mah perkara pima anu tetep anu aya di dunia ila dikrullah kajaba eling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masareng perkara walahu anu ngaliputan eta mah hukana itu dikrullah teh au mualliman atawa anu ngawurukeun hukana eta ilmu au muta'aliman atawa anu belajar kana ilmu. Waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu sareng malaikatna Allah wa ahlus samawati sareng ahli langitna Allah wa ardihi sareng bumina Allah hatta namlata sehingga pirang-pirang sireum pijuri hadina liangna itu namlah wa hatal hauta sehingga lauk cai fil bahri di lautan liusalluna yakin marajakeun shalawat kabeh ala muallimin nasi kajalma anu ngawurukeun ilmu ka manusia khairon kana kahadean. Waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'apada teu maedahkeun sal muslimun muslim aho kadulur itu si muslim paidatan kana hiji paedah afdalu eta teh anu leuwih utama min hadisi hasanin timanan hadis hasan balago anu nganepikeun ieu si muslim balago anu nganepikeun si muslim hukasi aho pabalago tuluy nganepikeun deui si aho kana ieu hadis. Waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimatun ari kalimah minal khairi tina kasehan teh yasmau eta ngupingkeun hakana kalimah sal mukminun jalma mukmin payu alimuna tuluy ngawurukeun si mukmin hakana ieu kalimah wa ya'malu sareng ngamalkeun si mukmin biha kana ieu kalimah khairun eta teh leuwih alus lahu pikeun si mukmin min ibadati sanatin timanan ibadah sataun. Wa kharaja tuluy kaluar sa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam data yaumin dina hiji poe paraat tuluy ningali Kanjeng Nabi majlisina ahadihima kana dua majlis saini kana dua majlis ahadu mari salah sahijina itu majlis saini teh yaduna eta pada ngandunga itu majlis Allah ka Gusti Allah azza wa jalla wa yargobuna sareng mika cinta itu majlis ilahi ka Allah wasani sareng ari majlis nu kadua teh ya yu'allamuna eta ngawurukeun majlis anasa ka manusia faqala tuluy ngadawuh Kanjeng Nabi amaha ulai anapun ari ieu ahaduhuma payas aluna marenta itu ahaduhuma Allah ka Gusti Allah taala pa insya mangkalamun ngersakeun Allah atau tahrek ngaparinkeun Allah hum ka itu ahaduhuma wa insya lamun ngersakeun Allah mana atah nyegah Allahum ka itu
ahaduhuma wa maha ulai anapun ari itu majlis payu alimuna tah ngawurukeun majlis anasa ka manusia wa inama ba buistu pastina diutus sekolah teh mualiman kana anu ngawurukeun milihna teh nu ngawuruk suma adalah tuluy pindah kajeng Nabi ilaihim ka itu majlis wa jalasa sareng cali kajeng Nabi mahum sarta itu majlis. Waqala sareng ngadau kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misluma ari umpamana perkara bahasa anu geus ngutus nika kami insyaallah Gusti Allah taala azza wa jalla bihi kana ieu ma minal huda tina pituduh wal ilmi sareng tina ilmi. Kami slil ghaisi eta seperti kencai hujan al katsirin loba asobanu keuna ieu ghais ardon kana taneuh. Pakanat kana bumi teh pakanat mangka bukti min hatina ieu ar bukatun non bukatun qabilat tempat anu narima ieu bukah alma kana cai pan bata tuluy ngajadikeun ieu bukah alkala kana jujukutan wal usbah sareng kana jukut wal usbah sareng kana jukut nu baseuh al katsiru nu loba wa kana sareng kabuktian deui min hatina ieu ar teh bukatan ari aya tempat amsakat anu nyengker ieu bukah alma kana cai panafaat tuluy ngamanfaatkeun insyaallah Gusti Allah azza wa jalla biha kana ieu bukah anasa ka manusia pasaribu tuluy ngarinum ieu nas min hatina ieu bukah wasuku sareng mere nginum ieu nas wajarrau sareng papelakan ieu nas wa kana sareng kabuktian min hatina ieu bukah teh saha taipatun hiji tanah kianin anu rata latansik anu teu nyengker ieu taipah maan kana cai walatan butuh sareng teu ngajadikeun taipah kalaan kana jukut intaha beres dawuhana Kanjeng Nabi wal awalu mangkari nu kahijina teh dakaron nuturhu kana ieu awal teh masalalil muntafi'i kana umpamana ka jalma anu ngamanfaatkeun bilmihi kana ilmu nasiman wasani sareng nu kaduana mazakaro nyebutkeun Kanjeng Nabi hukana ieu teh masalalin nafi anu manfaat wasalisu sareng nu katiluna teh lil mahrumi pikeun jalma anu dihalangan min humatina ieu awal jeung sani waqala sareng ngadau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ida mata Ibnu Adam di mana-mana mawaca Ibnu Adam in koto atah narima pegat non amaluhu amalna Ibnu Adam ila min salasin kajabatin anu tilu ilmin tegas nama ilmu yun tapodu dimanfaatkeun naon bihi ieu ilmu al hadisut kudu neruskeun anjeun kana eta hadis waqala sareng ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Azalu ari jalma anu nuduhkeun alal khairi kana kahadean kapailihi eta teh sapertikeun anu migawena kana eta khair. Waqala sareng ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hasada teu meunang hasud ila bi itsnataini kajabatina dua perkara. Rajulin ka hiji lalaki eta nu geus maparinkeun hukasi rajul saullah Gusti Allah azza wa jalla al hikmatan kana ilmu manfaat bahwa ta'ari si rajul teh yak di eta ngahukuman rajul bihakun ku ieu hikmah wa yu'alimuna sareng ngawurukeun rajul teh kana ieu hikmah anasa ka manusia wa rajulun kadua lalaki eta anu geus maparinkeun hukasi rajul saullah Gusti Allah malan kana harta pasalato tuluy nguasakeun rajul hukana ieu mal ala halakatihi kana ruksakna ieu mal bil khairi dina kahadean. Waqala sareng ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khulafai rahmatullahi. Ala khulafai eta tetep ka pirang-pirang pangganti na kaula rahmatullahi ari aya rahmatna Allah. Kil caritakeun wa man eta sa khulafa uka ari pirang-pirang pangganti anjeun. Qala ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aladina nyata jalma-jalma yuhyuna anu ngahirukeun ladina sunnati kana sunnah kami wa yu'alimuna sareng ngawurukeun ladi teh kana ieu sunnati
ibadallahi kan ibadah kana pirang-pirang hamba Allah. Wa mal asaru sareng ari pirang-pirang asar tapak lacak sahabat pakod kola yakinya teu nyaurkeun sa Umar radhiyallahu anhu. Man sahajal mahadasar nyaritakeun si man hadisan kana hadis paulima tuluy diamalkeun bihi kalau eta hadis. Walahu mangka eta tepikeun si man mislul ajri man eta sapertikeun ganjaran si man amila anu ngalakukeun si man dalikal amal kana eta amal. Wa qala sareng ngadawuh sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka eta Ibnu sareng Abbas muallimun nasi ari ngawurukeun ka manusia teh khairun eta al khairon eta teh kahadean yastagfiruna tah mangmentakeun hampura lahu pikeun si muallimin nas naon kulu sain setiap perkara hatal hauti sehingga lauk cai pil bahri di lautan. Waqala sareng ngadawuh sahabadul ulama sebagian para ulama al alimu ari jalma nu berilmu eta yadhulu asup alim pima dina perkara bainallahi antara Allah wa baina khalqi sareng antara makhlukna Allah. Paliang dor kudu ningali bari mikir anjeun alim kaifa eta kumaha yadhulu asup si alim. Waruya ngariwayatkeun naon Anas Sufyan Tsauri rahimahullahu taala qadima sampeana sumpingna Sufyan Asqalan ka daerah Asqalan maka satuluy cicing Sufyan layas alu tuluy teu nanyakeun Sufyan hukai layas alu tuluy teu aya nu nanyakeun huka itu Sufyan sain sanon manusia faqala Sufyan ukru kudu nyewakeun aranjeun li pikeun kami li akhroja pikeun kaluar rek kaluar kaula min hadal baladi ti ieu lembur. Hadar ieu balad teh baladun yamut eta teh daerah anu maot pihi dina ieu balad naon al ilmu ilmu. Wa inna maqala pastina nyaurkeun Sufyan teh dalika kana ieu ukru uli ukhroja ilaih hirsan karena kadademas ala fadilati ta'limi kana kautamaan ngawurukeun wastabaqo sareng nyuprih tumetep wastabaqo ilmi sareng nyuprih tumetepna ilmu bihi ka ieu Sufyan. Wa qala sareng ngadawuh sa Atha radhiyallahu anhu dahol tu lebet kaula teh ala Said bin Musayyab wa huwa barina hari tu Said bin Musayyab teh yabki eta ceurik Said. Waqal pakultu naros kaula teh ma ari naon yubki ka anu matak mencerikan ka anjeun qala Said laisa teu aya saadun hiji jalma oge yasalu anu nanyakeun ahad ni ka kami an sain tina masalah hiji perkara oge. Waqala sareng nyaurkeun sabadum sebagian ulama al ulama wari pirang-pirang ulama teh sirajul azminati eta teh lampuna pirang-pirang zaman atau lentera. Kullu wahidin ari setiap saban-saban sahiji misbahu zamanihi eta teh anu ngabogaan lampu zamana ieu kullu wahid. Yastadiu anu nyuprih ngaja cacaang bihi ka ieu kullu wahid sa ahlul usrihi ahli zamana ieu kullu wahid. Wa qala sareng nyaurkeun sa Hasan rahimahullahu taala laulal ulamau lamun teu aya ulama la soro yakin bakal jadi saanasu manusia teh mislu bahaimi eta sapertikeun sato ay anahum sareng ay anahum tegasna sanyana ulama teh bi ta'limi eta kusabab ngawurukeun yahrijuna eta ngaluarkeun ulama anasa kamusa min hadal bahaimati tina batasan-batasan pirang-pirang sato ila hadil insaniyati kana batasan-batasana manusia. Wa qala sareng nyaurkeun sa Ikrimah inna li hadal ilmi karasanya tetepikeun ilmu teh samanan ari aya harga kila ditara sama eta naon huwa ari tu saman teh qala ngawalar wa Ikrimah anta doa yen nyimpen anjeun hukana ieu ilmu piman di kajalma yusinu anu bisa ngaluskeun si man hamlahu kana mawana ieu ilmu la yudoyiu anu teu la yudoyiu anu wala yudoyiu sareng teu nyaangkeun si man hukana ieu ilmu
layudayu anu teu nyia-nyiakeun si iman hukana ilmu. Wa qala sareng ngadawuh Yahya bin Muad, al ulama ari pirang-pirang ulama teh eta arhamu bi ummati Muhammadin leuwih dipikanyaah di pirang-pirang umatna Kanjeng Nabi Muhammad min abaihim timanan pirang-pirang ramana ieu umat wa ummatuhum sareng pirang-pirang wa ummatihim sareng pirang-pirang indungna ieu umat Muhammad kila ditaros wa kaifa sareng eta kumaha dalika ari itu arhamu bi ummati Muhammad qala ngawalar we itu Yahya bin Muad liana abahum karena sanyana bapana umat teh wa ummatihim sareng indungna itu umat ya paduna eta ngariksa aba jeung umat teh hum ka ieu umat Muhammad minan nari dunya tina sina dunya wa hum bari nari itu ulama akhirat ya paduna eta ngariksa ulama akhirat hum ka itu umat minan naril akhirat ti ulama akhirat wakila taros al awalul ilmi hari awalna ilmu teh asum teh eta terepeh sumal istimau tuluy ngupingkeun sumal hibdu tuluy ngapalkeun sumal amalu tuluy ngamalkeun sumal nasrohu tuluy nyebarkeun kana hukana eta ilmu wakila ditaros alim kudu ngawurukeun anjeun ilma ka kana ilmu anjeun man ka jalma ya jahalu anu bodoh si man wa ta'ala sareng kudu ngaji anjeun miman ti jalma ya lamu anu nyaho si man makana perkara tajhalu anu bodoh anjeun panta mangkari anjeun teh ida paal tadi mana migawe anjeun dalika kana eta ilmu alim tatah bakal nyaho anjeun makana perkara jahil tanu bodoh anjeun wah hafidda sareng apal wah hafidda sareng apal anjeun makana perkara alam tanu nyaho anjeun wa qala sareng nyelkeun sa Muad bin Jabal fi ta'limi dina kitab ta'lim wa ta'lumi sareng kitab ta'lim wa ta'lim wa ra'a itu sareng ningali kaulahu ka itu Muad aidon de marfu'an kana hadis anu marfu ta'lamul ilma fa inna ta'lamahu lillahi khasyatun wa talabahu ibadatun ta'lamu kudu belajar aranjeun kabeh al ilma kana ilmu fa inna ta'alluma karna sanyana ngajina kana eta ilmu lillahi karna Allah khasyatan eta teh mataksieun wa talabahu sareng nyupri kana eta ilmu ibadatun hukumna teh ibadah wa mudarasatuhu sareng ngadaresu kana eta ilmu teh tasbihun eta teh ngajadikeun tasbih wal bahsu sareng ngabahas anhu tina eta ilmu jihadun eta teh jihad wa talimu sareng ngawurukeun hukana ilmu teh man kajal malaya alamu anu teu nyaho si man sodaqotun hukana eta ilmu sodaqotun eta teh sedekah wa badlahu sareng masrahkeun hukana eta ilmu li ahli ka ahlina ilmu kurbatun eta teh matak deukeut eta teh jadi deukeut wa huwa sareng ari ilmu teh anisun anu ngaluludeung fil wahdati dina nalika nyorangan wa sahibi sareng anu ngabarengan fil khalwati dina nalika nyepen nyorangan wa dalilu sareng ari nu nuduhkeun ala dini kana agama wal musabbiru sareng anu nyebarkeun ala sarairi dina nalika bungah wa dorori sareng dina nalika susah wal wajiru sareng jadi wajir jadi tabah ingdal ahlai dina nalika disandingeun pirang-pirang kakasih wal qaribu sareng baraya ingdal ghuraba dina nalika ngumbara wa manaru sabilil jannati sareng nu ngajadikeun manar tetengger jalan surga yarpa'u anu ngadeukeutkeun insyaallah Gusti Allah bihi ku ieu ilmu aqwaman ka pirang-pirang kaum payah ja'alu tuluy ngajadikeun Allahum ka ieu aqwam
fil khairi dina kahadean, qodatan dina pamingpin, sadatan hudatan tangtu tungtunan anu nuduhkeun, yuktada anu dituduhkeun atau nu dianut sahabihim ieu aqwam, adillatan kana anu nuduhkeun fil khairi dina kahadean, tuktasu anu diturutan naon asarihim pirang-pirang tapak lacakna ieu aqwam, paturmaku sareng dilirik afalihim naon afalihim pirang-pirang padamelanna ieu aqwam, wa targhabu sareng resep sal malaikatu malaikat bi hilatihim dina asih-asihna malaikat, wa bi ajnahatiha sareng kana jangjangna itu malaikat ha kana ieu aqwam, tamsahuna ngusap ieu malaikat hum ka itu aqwam, kulurut batin sareng setiap anu baseuh, waya bisin sareng anu garing lahum ka itu aqwam, yastagfiruna mangmentakeun eta mangmentakeun istighfar ieu kulu wahid kulurut bah, hatta hitanil bahri sehingga lauk cai nu aya di lautan teh wahwa sareng wahawamuhu sareng anu gegermetan di itu bahri, wasibaul barri sareng satogalak anu aya di daratan, wa anamuhu sareng pirang-pirang ingon-ingonna itu birri, wassamau sareng pirang-pirang langit, wa nujumu sareng pirang-pirang bintang itu sama, li anal ilma karasanya na ilmu teh eta hayatul qulubi kahirupan pirang-pirang hate, minal umyi tina lolong, wa nuril absori sareng cahaya paningali, minadulmi tina popoe, wa quatil abdani sareng pirang-pirang kekuatan badan, minad doipi tina lemah, ya blugu anu bisa nepi bihi ku ieu ilmu teh sahal abdu hamba, manazilal abrori kana pirang-pirang derajat jalma anu hade, wadarojatul ali sareng derajat anu luhur, watakfuru sareng kupur pihi dina ieu ilmu, ya dilu eta ngabandingan ieu takfuru pihi bisyami kana watakfuru matak ngiparatan pihi dina ieu ilmu, ya adilu anu ngabandingan ieu takfuru bisyami kana puasa, wa mudara suatuhu sareng ngaderes kana ieu ilmu bil qiyami kana ngalaksanakeun atau ngadegkeun bihi ku ieu ilmu, ya tau anu ditaat sa Allah Gusti Allah azza wa jalla, wa bihi sareng ku ilmu teh yubadu diibadahan Allah, wa bihi sareng ku ieu ilmu yang adu sareng anu ngajanjikeun Allah bihi ku ieu ilmu teh yuwahhada ditauhidkeun Allah, wa bihi sareng ku ieu ilmu yumajjadu diagungkeun Allah, wa bihi sareng ku ilmu ya tawarau dipake apik bihi wa bihi sareng ku ilmu, tawasulu ditepikeun al arhamu pirang-pirang baraya, wa bihi sareng ku ilmu teh yu'arifu dikanyahokeun non al halalu wal haramu, halal jeung haram, wa sareng ari ilmu teh imamun eta teh imam, wal amalu sareng ari amal teh tabiatun eta teh anu nuturkeun kana ilmu, yalhamu anu mere ilham Allahu kana ieu ilmu, as-saada ka pirang-pirang jalma nu bagja, wa yahrimu sareng nyegah Allahu kana ieu ilmu al asqiya ka pirang-pirang jalma nu cilaka, nas'alu nyuhunkeun urang sadaya Allah ka Gusti Allah taala husna taufiki kana pangsaesana taufik, alhamdulillahirabbil alamin.